Mang. Abah udah ngomong kayaknya udah akhirnya nomor apa serangan abah tanya seribu semua kuat sama sabar sama umat kalau ke polisi tahu lah sudah kira kurus ada jadi ini abang itu kebaik udah abah tanya seribu bisa nurun listrik gua tuh kacawan ayamnya si mangau kayak ayah di dia panang atuh si mangau jadi baik bah kamu pendidikan kasih ini kena urus sawah itu dibagur atuh nurut bisa nyamangnya nurut gitu loh ngopi bah ngopi wah boroan nanti sini kita beli kopi sini Mei Ya, Bah. Neng panggilkan kopi. Ya tuh antasan kedapnya. Oh, mangga. Wah. Kopi abah muda pertengahan minum kopi oke kalau di sekolah kalau ngobatin kamu kopi maklum merendah teh gimana tuh searung-arung dia tapi iseur kemana biasanya sih kedeng jauh kadarari kayak gerak tungguan kedeng jauh si ini kalau kopinya ampun teuing apa gitu oge di lembur oge kopina teh dapat sarung tuh ting kumaha nginum nah ting dibahekeun nya untung we teu kerambeteun oge kapan we sok can mak ting kelasna mah abah tuh abah mah ulah teu abah mah ngalian hungkul si abah kemana nya di imahna akeueuh nya paling di dia di balong oh itu geneng akal ya di dia lapor ada kumaha lapor mana teh saya kemarin mah geus cenah kenal abah abah mah tangis kenal aku kenal seribu salaman nah langsung kelengan kenaon euy eta babu ieu lah bu bukan mempota lain bu sudah ada tanya ka dieu tah kotor tuh tujuan mau kenalan heula ka budak apa kami abi panjang saha panjang teh panjang saha Profesor Insinyur Dr. Anas Kristianya di Suryadi Bincang Kusnanar Kibrantai Siluwangi Aditya Purwo Pencoro Sakti Mandaguna luar liur nah panggilan we gayus lah itunya asa eueuh da gayus na mah liur abah pegawai dia mah entos atuh entos atuh ieu mah nyokot deui urut leungeun we dia ya iya gitu duaan itu pegawai abah jadi yang keharap lama merendah abah teh geus seribu kuat urus sawah teh aduh naon atuh deui geus saksi ibu dono abah nah barudak namun jadi mungkin ngurus sawah teh ieu jeung si Mang ayeuna mah kan ieu teh putra abah Sen kenalan tadi kan karek abi nu nyebutkeun namana teh kitu itu sahaya si Mi ieu teh oh Mia Dani Mang Dani Mang Dani Semi Pengki mochi abi ike kumacai entos sana cok atuh nya ieu kan di posisi itu terus dipanen kemarin nya ayeuna
Tanya tim mimiti teh moal ta. Muhun kangge kapayudam teh ieu ku putra abah sareng si emang. Da abah mah geus moal kuat mau ngiring-ngiring di sawah. Si abah mah geus ngagugulung. Eta mah Geus ngagugulung duit. Si abah mah di mah. Abah mah terima beres wes ayeuna mah. Mana? takon bah. Ada cenah. Tah ieu nu pagawe heubeul oge tarang minta kasbon. Sakali kaswana gede. Heeh, nu gawe datang ka imah. Oh teu ageng nah. Sabaribu Sajuta tuh gede. Gaji sabulan oge ngan sabaraha teh 1 juta atuh. 40.000. Ya mah Sabulan teh 30 poe geuning mah. 4 minggu. Iya sini dia kasih ciwai. di jempen wae sok ngobrol. Oh juga teu wawu. Sakali ngomongna we duit. Tak kemana? Ada yang dibalikkeun wae. Sabar duit betul. Iya teh 1.000 juta. Juta yang jenami. Aduh. Awi. Asa canam pemakan kabogoh nanya apa? Oh, emang boga kabogoh boga atuh. Oh wah, besok mandi di sawah teh. Cobanya. Isuk deui we nya. Isuk. Ah, itu kan langsung ke sawah we da aya si Mang. Saatnya. Mang. Gawe heula. Isuk mun teu hujan kasbon. Heeh. Gawe penting ke abah. Ya, ayo banyak. Ayo banyak. Lah. Ya kumaha eta teh? Tolong. Angkat eta. Aduh. Apa itu bawa heula ka saung? Berarti mah teu ilmu kareuwas. Iya mah. Ting pedah teu bare kasbon dia. Eta mah abi mah. Aduh. Angkat teh. Ini abah ka sini. Oh, abah ka eta gelas. Aduh kumaha ieu. Buru atuh apa ini nyingkir. Pingsan kunaon ieu? Kunaon? Iya mana? Beri. Ieu di mana? Beri kunaon atuh? Itu kunaon? Kudang atuh. Lah bohong. Aing mah. Aduh. Goblok sia. Ras kareuwas. Sabah boga pegawai kieu-kieu Teuing. Ngalieurkeun pisan boga pagawe teh. Ngarawas wae aduh abang geus Wah, rawas coba pisan. kali mah ibu kan serius ting mah bener. Geus jik balik ah. Lieur di dieu. Non oge kudu aya bukan abah. Ye nya. liburan batur geus sarewas. Menurut buku catatan tentang sekitar mah Abah rawas euy. kau sadar bukannya. Heeh, ngabaca teh. Kita malah ngomongan Kitu mah Disalin. Kira bah yang ngomong-ngomong tiris pisan. abah ngomong tuh mah ya kasbon. Neng sini kemana? Ini kamu udah ini. Amang tinggal tuh ke sawah. Ada itu udangkeun pukulkeun gitu. Makan. Buat ya ieu sare kene geus gawe naon pusing gitu. Kak. Juga. Tadi si Mang nyambut. Mana semangat? Oh itu mutiwa. Siapa kemana? Siapa di bawah mana-mana itu kenal? Nah, bisa bener lah. Ngerti lah caranya. Bah. 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 Pak nih. Baik. Nah, beli rawas aduh. Aduh, si Ujang rawas sana. Apa kunaon kejeuna? Mana jangan rawas aduh. Heuh, da apa digoroan di luhur nih kota tengah denge. Abah teh kepikiran wae kasih emak.
si mata gini enak geus eueuh ting ka mana. Teu panggih-panggih. Heuh atuh aduh ningko kana pun ka di guruan ieu rek ini ka sawah mi. Aduh. Kieu cicing di imah. Heeh. Ah gila kamu segala. Jeung Neng. Neng ieu si Abah. Neng. Iya si Abah tingali. Tiga brus di balok. Ya wae nya. Ayo boleh tuh. Naon? Mana gitu ngamun naon di guruan. Abah teh kumaha ngalamun naon bete. si imah teh balik-balik ka Baliwang si kunanaon. Heeh sarua hariwang ngaraha kegedaan meureun balik. Si ono mere tuang gitu. Ka mana mimitina? Yang bisa bakal kasawa eueuh si imah teh. Nya satu bae neng ieu urusan. Rek ka sawah si Mang karunya kana ngaduan. Sawah nanya ieu urusan. Si Umi teh pagawean geus angeus. Jadi tuh. Tolongan atuh. Ayo. Atuh. Kumaha ya tuh? Itu si Mang nanaonan deui. Buru ka dieu buru we Jiro. Si Emang mah karena serewas lulumpatan batur iya kadang kakak heureuy Ari deh. Emang duh tiga budak wae deui Maneh datang-datang wayah dia pegawai si Abah urang-urang wae di imah nepikeun ka 3 brus di balong Allah lain meniku sapaket tuh da adi teu lanceuk teu teuleum we jeung teuleum. iya naon saya di dieu atuh deui kan geus nuturkeun ka sawah Geus hayu tuh ka si Abah heula we karunya bisi kuna naon? sawah kumaha Sawah mah geus anggeus pagawean ge kabeh. soalna satu 60 Tinggal melakat. Yuk. Naik lah. Maneh ya ding heureui ka bina-bina teuing atuh. Itu soledat. Allah, dipiris. jadi berkieu Maneh jadi atuh teu ningali lempang teh jadi kieu jibrek aduh ya Allah. walungan teh di teuleum teu mikirna teh jadi we ngabagelang Ai kagok basa. bae hayu buru balik Hayu si Abah karunya. Tipis euy aduh. ini kumaha di dieu Geningan Tuh, buru kan ke rumah tunggu ini dia. Iya tuh kuat tadi abu tai. Masa di kejeburan tepugu tuh. Lah ieu mah. Buru atuh. Mi kasih ya cai. Mang ih Ela mi aduh geunah kieu mi. buru karenan kieu rasul ih kadon kakak Mi cai nak kabur leutik mi kabur atuh. Iris. Terus ka mi geus ngomong mah. Kayak mana di imah dituluykeun. awalna cuman jadi we Atuh mi kali-kali mah meuni damang teh yang heureuy. rodor mang Mang mah kagok base. Teuing cenah dia geuleus teu mi. awara teuing ieu mah ieu cai bersih ieu teh Lain nu tadi dituleuman. heuh kotor eta mah Anjing kauyup mi aing mah. jadi kudu bau deui jadina baju Mun kela jadi maneh teh maneh mah teu babaseuhan. Ai maneh jail ka mana wae atuh da. Gila. Geus atuh mi cicing heula kela kadieu miluan buru Mang buru siapa karunya Ayo mi. Ayo